Assalamualaikum Mbak Raya. Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajab catur. Lintang ti kedalna ucapan, wilujeng boboran kasadayana. Neda dihapunten lahir tumaning batin. Heran ngapain pada heboh baju lebaran? Aku yang tiap hari selalu pakai baju lebaran biasa aja. Soalnya kalau pakai baju sempitan engap. Itu aja. Nah, sholat itu. Sholat aing. Wah, tepangin ya. Tepangi jeung euceu. Aing teu kebagian diuk. Euceu teh kabagian dieu. Kebagian diuk pimu jelema pat pasedak-sedak. Oh. Aing kebagian di bedung. Aing di bedung kebagian di aing sujud teu bisa, nangkin teu bisa aing. Ya kita mah kumaha kita kalau tadi betul. Urang minta tulungnya urang nulungan ada resep penjaja-jaja. Iya urang can hampura jeung euceu. Heeh. Hampura heuh. Ya, pokoknya mah ada urang, Iya, ya. Silih hampura. Teteh geulis ngan hanya kawe. Waria asli abi mah katakan iya hasilnya kue teh waria maksudna wanita wanita leres meuli cangcut ya aing meuli tuangan aing ari eusina dikasih aguskeun kumaha ieu. Katanya laki-laki baik itu laki-laki yang mempunyai satu istri, satu di Cirebon, satu di Tasik, satu di Sukabumi, satu di Garut. Ai cager.